Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda. Kumaha hidup tos siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Minggon ayeuna hidup tos nincak kana bab 3 kade 3.7 nyaeta miara barang jeung mikanyaah sasatoan katututuwuhan. Hidup tangtu boga rupa-rupa barang. Aya barang pikeun kaperluan sapopoe, aya barang pikeun kaperluan sakola, aya oge barang pikeun kaulinan. Nu kumaha wae nya barang-barang pikeun kaperluan sapopoe, kaperluan sakola jeung pikeun kaulinan. Ku Ibu baris dipedarkeun nya. Anu kahiji nyaeta barang-barang pikeun kaperluan sapopoe. Contona naon? Contona ieu nyaeta acuk. Ieu teh mangrupa barang pikeun kaperluan sapopoe. Conto nu kadua nyaeta sendal. Ieu oge salah sahiji barang pikeun kaperluan sapopoe. Cobi ku hidup emut-emut. Naon deui barang-barang pikeun kaperluan sapopoe? Anu kadua nyaeta barang-barang pikeun kaperluan sakola. Cobi tataan ku hidup. Naon ieu? Muhun leres, ieu nyaeta buku. Buku ieu tiasa dianggo nyerat. Anu ieu naon namina? Muhun leresnya, ieu namina patlot. Dupi ieu naon? Muhun leres pisan, ieu nyaeta jidar. Ari ieu naon? Leres, ieu nyaeta panghapus. Seueur deui conto-conto nu sejen barang-barang pikeun kaperluan sakola. Anu katilu nyaeta barang-barang pikeun kaulinan. Contona nu kumaha? Contona ieu aya momobilan, bobonekaan jeung sajabana. Ieu kaasup kaulinan modern. Pami aya oge aya kaulinan tradisional. Contona naon? Contona katepel, gangsing, nya, gatrik sareng sajabina. Tah, sadayana barang, boh barang kaperluan sapopoe, boh barang kaperluan sakola, atawa barang pikeun kaulinan, hidup kudu bisa apik jeung tartib. Miara barang milik sorangan. Sangkan naon? Sangkan awet jeung lila kapakena. Ayeuna ku Ibu baris dihaleuangkeun guguritan dina pupuh kinanti. Anu mana guguritan ieu teh eusina piwulang pikeun hidup sangkan apik kana barang. Pek ayeuna regepkeun ku hidup sing saregep. Ayeuna ku hidup buka LKS Bahasa Sunda kaca 37. Hayu atuh batur-batur, urang teh kudu arepik, kanu barang dipiboga, ulah nepi hare-hare. Kudu diriksa, kudu dijaga, sangkan awet kapakena. Kudu inget, kudu apik, di mana tempat nendeuna, dijaga ulah diruksak, komo deui nepi leungit. Mun kotor gancang bersihkeun, mun nginjem gancang pulangkeun. Kumaha hidup parantos tiasa ngahaleuangkeun pupuh kinanti tadi? Ayeuna ku Ibu di pasihan pancen. Pancena nyaeta hidup ngawihkeun guguritan pupuh kinanti sapertos conto
anu tadi dihaleuangkeun ku ibu. Tiasa dikirimna video atanapi suanten hidup unggul. Kirim di assignment tugas bahasa Sunda. Wilujeng diajar. Ibu amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.